bukan dia yang punya setia, yang mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidang dari surgaku. Amin ya Allah. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidang dari surgaku. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidang dari surgaku. Amin ya Allah ya Rabbal. Oh, dah sangat jabati kegelah. Bentar ya. Dilajang aja. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فأقول وبالله التوفيق والهداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نكح لله
wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-ulama an-ni'matu idza sukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Dikawitan ku bismillah anu jadi panghias manah sangkan hirup genah tur tumadinah nu disebat ibtidah hakiki, ditutur ku puja-puji alhamdu sangkan hirup hadelaku teu kabalilu nu disebat ibtidah idhofi. Anu bana alhamdulillah berkah kudrah dan iradatna Allah subhanahu wa ta'ala urang sadaya dina ieu saah dina ieu wengi tiasa petepung lawung paamprok jongok bermuwajahah dina raraga pangaosan tasakur bin nikmah walimatul urus. Ageng harapan mudah-mudahan kempolna urang sadaya dina ieu patempatan mugia janten hiji kumpulan riungan anu bernilai dan berharga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Disambung ku sholawat anu jadi wasilah menang syafaat nu disebat ibtidah urfi, anu mana salamina dicurah limpakeun kanu janten paduka alam junjunan urang sadaya rasul urang anu mulia habibana wa sayyidana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tehilap ka kula wargina para sahabatna para tabi'in tabi'at sadaya tur pamudah-mudahan urang sadaya selaku umatna umat akhir zaman anu rumaos masih gagabah dina masalah ibadah, rumaos masih lalawara dina masalah taat, mudah-mudahan kuasilah sababiah urang hadir ka majelis ilmi wengi ayeuna dina raraga ngawujudkeun syukur ka Allah mahabbah ka Rasulullah di yaumil mahsyar urang sadaya kegufai ku syafaatul uzmana. Amin ya Allah ya Rabbal. Salli wa sallim daiman. Siap itu selawatan? Tarikan suatana siap? Siap ngabasihan lamai urang baca selawat siap? Allahumma salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan ku basilah ayeuna urang maca selawat, urang sadaya menang syafaat Rasul. Amin. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa riung kempel jeung Rasul di surgana Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siap selawatan? Sholli wa salimna nadom Nahdlatul Ulama di Garut terus. Apunten kiai sanes di Bandung abi di Cibatu. Apunten. Alhamdulillah. Sholli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman ala Muhammadan wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim daiman ala Muhammadan. Salli wa sallim daiman ala Muhammadan wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sadayana salli Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allah Allah salli iman ala Muhammad al ali biman Allah wal ali wal ashabi man
الهدى دربي وهبته قلبي درب الهدى دربي وهبته قلبي أفرنته دوما بشوقي والحب أفرنته دوما بشوقي والحب صلي إيمان على أحمد صلي إيمان على أحمد والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك alaihi. Insyaallah di mahli sholawat, amin. Barokah sholawat, mudah-mudahan usia urang harta urang dibarokahkeun ku Allah, amin. Para putra putri urang solihin solihah, amin. Barokahna sholawat, mudah-mudahan urang yang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal. Ece di dia masa potong sholawat tanganna di bumi malajengkeun terus. Rek nu mana we, rek nu panjang, rek nu mana, rek nu pendek, ngagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakinkeun dina mana mata sholawat mah tong beroning di akhirat, di dunia ge ku Allah kehebatanna geus ditembong. Abdi yakin ka para ulama, ka para kiai sering mendakan dina berbagai ayeuna kitab ya Allah ya Rabbana kehebatan sholawat. Ece baheula aya hiji ulama besar kurang Irak anjeunna ngalaksanakeun ibadah haji, ngalaksanakeun ibadah haji. Bener. Anjeunna ahli sufi terkenal pada masana. Sawaktos anjeunna singkat cerita, sawaktos anjeunna bade memulai tawaf putaran 1 sampai putaran ke-7, ku Allah secara tidak langsung dipendakeun jeung hiji budak ngora kisaran umur 40 tahun 41 tahun. Eta seorang ulama besar bagi ngawitan tawaf, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maca doa putaran kahiji, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahlika wa ittiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah ya karim, eta ulama dari putaran 1 sampai putaran ke-7 berdoa, bertasbih, bertahmid ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan anehna budak ngora anu gigireun eta ulama besar nu dibaca nate kur sholawat. Daun cenah sholawat disebutkeun dina riwayat panjang jeung dipendekna. Nu penting ngagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi. Eta ulama besar nyauran ka budak ngora beres tawaf, wahai pamuda ka desa kedap tong waka ka mas'a, tong waka ka tempat sa'i sopa marwah. Kuring rek nanya ka anjeun tadi direungeut teh begitu anjeun melaksanakan tawaf dari putaran 1 sampai putaran 7 nu dibaca ku anjeun teh kur sholawat. Aya naon ieu hebatna sholawat? Eta budak ngora ngajawab, wahai Tuan, saknyana tahun ieu teh kuring kudu ngalaksanakeun ibadah haji teh jeung pun bapa. Kuring berangkat di negeri Sam, namun pun bapa di tengah-tengah perjalanan ngantunkeun pupus. Anu mana Tuhan Allah ya karim, ningal jenazah pun bapa abdi isin. Anu tadi patuanganana normal jadi melendung. Anu tadi socakna ayeuna normal jadi bolotot. Anu tadi raraina bodas jadi geheng. Di tengah perjalanan jenazah pun bapakku kuring dicana ke penginapan, pangih jeung peuting eta jenazah pun bapakku kuring dituruban ku samping jeung kuring nyarengan kulem digigireun ayeuna jenazah pun bapak. Allah ya karim Tuhan, sawaktos abdi kulem abdi ngimpen kasumpingan hiji jalmi anu mana eta jalmi kasep can manih kasepna sa alam dunia.
Abdi kasumpingan hiji jalmi anu seungitna can mangit saalam dunia. Eta jalmi nganggo acukan anu bodasna can mangit saalam dunia. Dina impenan eta jalmi nyaketan jenazah pun Bapa teras dibukakeun sampingna, diusap dari bulai rambut sampai dampal sampean. Masya Allah, anu tadi socakna bolotot normal deui, anu tadi raraina geheng bodas deui, anu tadi patuanganna melendung jadi normal deui. Eta jalmi bade ngaleos kukuring ditarik ridana, kukuring ditarik sorba solendangna, bari kuring nanya ka anjeunna dina impian, man anta ari anjeun teh saha? Eta jalmi ngawaler, awame ta'rifuni, nah anjeun teu wawuh ka kuring. Eta budak ngora ngajawab, lah henteu. Man anta saha atuh anjeun teh? Awame ta'rifuni, nah anjeun teu kenal ka kuring. Eta budak ngora ngajawab deui, lah henteu. Saha atuh jenengan teh? Eta jalmi ngawaler, ana Muhammadur Rasulullah, kuring Muhammad utusan Allah. Masya Allah. Imben pendak sinarang Rasul, ting katan mana eta leres kantos pendak aya ngimpen pendak sinarang Rasulullah. Teu acan sarua atuh nu aya urang mangimpi di udag Bang Emo eta biasana. Di udag nu belok leres. Ya Allah ya Rabbana, namun upami aya memang uleres pendak sinarang Rasulullah sesuai aya sifatan-sifatan, minimal sifatan dina berjanji, abdi yakin 1000%. Kenapa? Karena baginda Nabi tidak bisa diduplikasi, tidak bisa diduplikasi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzati wa sifatin hasaniyah. Mual aya nu bisa ngaduplikasi ka Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi lamun aya jalmi ngimpen pendak sinarang Rasulullah, ayeuna Allah ya Karim sesuai sifatan-sifatan dawuhkeun ku para ulama-ulama, maka 1000% dijamin keaslianana. Tapi lamun engke penting ibu ngimpi panggih jeung abdi bisa jadi ece panggih jeung juri. Sebab abdi mah bisa diduplikasi. Anna Muhammadur Rasulullah, kuring teh Muhammad utusan Allah. Eta ayeuna budak ngora ngagabruk ka Rasulullah, bari nanya, bari nangis, ya Rasulullah, ari tadi jenazah pun Bapak, kunaon itu gambaran naon? Saur Rasulullah, wahai fulan, Bapak maneh jenazah na kitu patut panona ayeuna nu tadina normal jadi bolotot, gambaran Bapak maneh nalika hirup di alam dunia nu dideuleukeuna, nu ditinggalina pi maksiateun pidurakaeun ka Allah. Patuangan Bapak anjeun melendung nu tadina normal itu gambaran keur Bapak anjeun bahwa Bapak anjeun nalika hirup di alam dunia nu didaharna barang haram, barang subhat jeung barang riba. Allah ya Karim. Tapi nyage Bapak maneh ahli maksiat, nyage Bapak maneh ahli doraka ka Allah. Aya hiji amalan nu teu pernah ditinggalkeun ku Bapak anjeun, nyaeta unggal poe unggal peuting maca sholawat ka kaula. Dugikeun ayeuna di jenazahna disumpingan ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatna sholawat. Mudah-mudahan urang sadaya ku Allah dijantenkeun ahli sholawat, diistiqomahkeun dina mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
abdi umat akhir zaman anu banget penasaran hoyong tepang nadahesan sejatuh mut serambanan ya Nabi alaika Allah ya Rasul ya Habib salawat di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi ngiringna bika sawargi ya Nabi alaika Allah ya Rasul ya Habib salawatullah alaika pamugi ya jamaah doana buski ijabah sing tiasa angkat jauh ke Mekah kali Madinah ya Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rasul alaika ya Habib alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik barokah sholawat mudah-mudahan urang sadeku Allah dinasibkeun dinisobkeun tiasa angkat ka tanah suci Mekah Madinah barokah sholawat mudah-mudahan urang sadaya bisa ngaleut cai talaga kausarna Kangjeng Rasul barokah sholawat mudah-mudahan sadaya kalepatan urang dihampura ku Allah barokah sholawat mudah-mudahan urang sadaya tiasa calik di surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal hoyong lebat surgana Allah sarua atuh hoyong dihampura dosa sarua dosa masa loba dosa hoyong ngaleut cai talaga kausar Kangjeng Rasul sarua kene Allah ya karim masya Allah hiji wakos ece baginda Nabi kasumpingan ku opat malaikat opat naon cenah nuka hiji ngaranna malaikat Jibril nuka dua malaikat Mikail nuka tilu malaikat Israfil nuka opat malaikat Israil opat malaikat nuka hiji anu bertamu ka Rasulullah teh malaikat Jibril saur malaikat Jibril berjanji payunan baginda Nabi ya Muhammad wallahi demi Allah mun make bahasa urang gitu kurang lebih ya Muhammad aku berjanji di hadapanmu aku bersumpah di hadapanmu demi Allah aku akan menjemput umatmu, aku akan menuntun umatmu ketika umatmu menyeberangi Shiratal Mustaqim. Mereka aku jemput, mereka aku bawa, lalu aku masukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saur baginda Nabi Jibril, umat kuring anu mana nuku anjen bakal dipapag, nuku anjen bakal dituntun ketika umat kuring menyeberangi Shiratal Mustaqim. Walaran malaikat Jibril, Muhammad
umat anjeun nu nalika hirup di alam dunia na sok dawam maca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tak cedina kitab Irsyadul Ibad minimal sapoe sapeting 10 balik dawam. Siap? Insya datang tamu anu kadua ngaranna malaikat Mikail. Saur malaikat Mikail, ya Muhammad, wallahi demi Allah, aku berjanji di hadapanmu, aku bersumpah di hadapanmu, aku akan memberikan minum kepada umatmu di yaumil mahsyar, yang mana air minumnya aku bawa dari telaga Kautsarmu wahai Muhammad. Saur baginda Nabi Mikail, umat kuring anu mana nu ku anjeun bakal dibere minum cai telaga Kautsar teh. Walaran malaikat Mikail, Muhammad, umat anjeun nu nalika hirup di alam dunia na sok dawam maca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dawam maca sholawat waktu rineh eusian ku sholat, bade ayeuna kulem eusian ku sholat, lain ku lagu nu teu pararu. Mana ibu PR tugas kanggo urang nu janten sepuh ibu Rama ieu duriah urang darek sare teh ayeuna mah jauh kawas urang baheula. Kalau lobaan rek sare teh ngoprek HP. Lah tuh dikotok ceuk kiai ge. TikTok laras urang mah baheula punten pada magrib Allah ya karim balik ngaji ayeuna bada isya ka kamar mun teu sare ngapalkeun laras ayeuna mah asup ka kamar ngoprek naon apa internet manteng rek sare teh jauh ka zikir jeung maca sholawat nu age nyanyi eta teh laras nurutan nu viral ayeuna geuningan bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Gitu. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda bengsra. Pada kolom daerah maksudnya gitu rumah sah. Ya Allah ya Robbana kita marobah deui sawi pangaosan perlatoskeun budak urang wartosan deui sabab itu tugas urang insya datang tamu anu katilu ngaranna malaikat Israfil. Saur malaikat Israfil, ya Muhammad, wallahi demi Allah, aku berjanji di hadapanmu, aku bersumpah di hadapanmu, aku akan bersujud di hadapan Allah untuk memintakan ampun bagi umatmu, dan aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum Allah mengampuni dosanya. Saur baginda Nabi Israfil, umat kuring anu mana nuku anjeun bakal langsung dipamentakeun hampura payunan Allah. Walaran malaikat Israfil, Muhammad, umat anjeun nu nalika hirup di alam dunyana sok dawam maca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rumasa loba dosa, rumasa loba kasalahan, rumasa loba kaalfaan, rumasa ngabohong kanu jadi salaki. Allah ya. Rumasa sungar sengor keneh kanu jadi salaki. Rumasa ngalawan keneh kanu jadi kolot. Allah ya karim, di sisi urang ngalaksanakeun kewajiban di Allah salat dan lain sebagainya, urang bumbuan hirup urang kumaca sholawat ka Rasulullah sallallahu alaihi. Datang tamu anu mudah-mudahan jadi motivasi. Datang anu kaopat tamu anu terakhir ngaranna malaikat Israil, sang pencabut nyawa. Pokoknya mah ngaranna Israil gegebegan eta teh. Komo umur 50 tahun kaluhur, gugus bautan deung deka kuburan gini. Ngaranna Israil Allah ya karim, Allah ya. Kembae, tong kena kolot urang kena ngora, tong kena jag-jag waringkas teu apal ajal mah leres. Eueuh jaminan urang bakal panggih jeung poe isuk. Eueuh jaminan urang bakal panggih jeung minggu hareup. Eueuh jaminan urang bakal panggih jeung bulan hareup. Eueuh jaminan urang bakal panggih jeung bulan puasa anu hareup. Itu rahasia Allah Subhanahu nu pasti urang sadaya keur nungguan giliran kematian Allah ya karim. Mata pantas saur Imam Qurtubi, innalil mauti sakarat la yudawiha tabibun mahirun. Saknyana dina kematian teh aya nu ngaranna sakarat.
naon cenah sakarat proses dipisahkeun ruh jeung raga urang ku malaikat Israil perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saur Imam Qurtubi la yudawi hal tabibun mahirun kanu ngaranna sakarat moal aya nu bisa ngubaran sekalipun tabibun mahirun dokter ternama dokter terhebat dokter tersohor ketika disanghareukeun jeung jelema anu sakarat lain cager nu aya dokterna minum modal la yudawiha tabibun. Saur malaikat Jibril ya Muhammad wallahi demi Allah aku bersumpah di hadapanmu aku berjanji di hadapanmu tugasku sang pencabut nyawa maka aku berjanji di hadapanmu akan mencabut nyawa umatmu dengan cara halus aku akan mencabut nyawa umatmu dengan cara lemah lembut sebagaimana aku mencabut nyawa para aulia para solihin para nabi dan para rasul. Saur baginda Nabi Israel umat kuring anu mana anu ketika sakaratul maut nak dicabut nyawa nak lalaunan dicabut nyawa nak ngeunaheun lain didudut lain dirabut tapi dengan cara lemah lembut waleran malaikat Israil Muhammad umat anjeun nu nalika hirup di alam dunia na sok dawam maca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan urang kagolongkeun kalabatkeun jalmi anu istiqomah mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sadayana la ilaha la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasul. Ya Allah abdi nyuhunkeun swados tiasa istiqamah. Ya Allah abdi nyuhunkeun maut abdi husnul khatimah la ilaha amin ya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik fil